Teu karasa waktu anu asa ayeuna teu kanyoan jadi baheula. 2 tahun pamarentah nitah cicing di imah nepikeun ka aing kehilangan banyak kisah. Kisah kasih di sekolah, oke kisah aing bersamanya. Melihat orang tua yang mulai menua, tapi aing can bisa nyieun maranehanana bagja. Sedih wah, sedih. Ningali adi anu geus ting belelejag, aing anu dina kaayaan pura-pura jagja. Kadang aing seuri, kadang aing oge nyeri. 2 tahun kaliwat aing habiskan dengan rebahan, oge sambil mencari pengalaman. Dimimitianku dagang sambil papanasan, tuluy jadi karyawan bagian ngelapan. Bahkan aing pernah jadi kuli bagian nyuh kopi. Sungguh membagongkan sih Pak. BTW neangan gawe mah tuh hese. Anu hese mah diterima gawe. Bener tuh. Tapi zaman ayeuna mah gawe teh sulit. Bisnis teh rumit. Asup ka hiji perusahaan kudu aya duit. Ditambah aturan anu meulit nu dijieun ku para beurit, nya makin sulit atuh. Tapi